ya, dengan pasar malam ya. Pasar malam naon lieur teh. Iya. MBG nah hanya iya korupsi. Eta kepalana ditangkap deui sah. Oh, Ngajak terukan. Petir. Di pasar malam oke baru korupsi kan sistem MBG. Jalala truk. Terus atau nanti sa menit lain sehari 1 miliar cenanya anu MBG-nya. Iya. Duit teh. Duit loba euy. Duh, Riz. Tahu diambil Riz eta mah tuh. Makan korban ya. Percaya teuing nu kitu, mitos nu kitu mah. Bodoh itu percaya mana mah. Percaya mitos. Ararek teh ya. Isi ararek. Tayang aingnya. Moalah gawe. Mane mah da di bejaan teh tara percayaan. Atuh bae bagi 3 lah. Jika nu kenal jeung urang teh sapoe 2 poe di bejaan teh eureus najis. Bejaan geus ya. Bodoh teuing. Ade mun aya naon. Kop pegang maneh kabeh. Blikeun motor ku aing. Bisa barodoy gawe aya. Kop. Akan geus ya. Misalkeun aya naon Tanggung jawab. tanggung jawab urang mah. Saha oge nu rek minta tanggung jawab ke Saria atau enggak sari embung mah pakai Bodoh ngomong teuing. lain-lain. Bae lang atap-atap lang. Gawe eta mah kumaneh eta mah. Bodoh kena atap. Tumbal teh. Baraloho jelema teh dibere duit embung. Sebarahannya ieu teh. Mah hiji gana jeung beli motor euy. 2 3 4 5 6 7 juta. Baraloho padahal mah duit halal daripada korupsi. Yang kena manggih duit mah halal. Nah, eta Riz. Cek, Naon? aya kunti dia teh, Cek. Aya kunti naon eta di mana? Teuing di beladinya bieu ih bodas. Nutur lain. Heeh. Pas orang ngitung duit kumanya. Cek urang oge naon di bejaan maneh mah hayo mitos. Orang mah teu percaya Cek nu kitu-kitu mah, mitos-mitos naon. Da lumayan atuh duit sakieu teh. Teu percaya tapi eta geuning buktina eta. Terus orang kudu kumaha deui atuh ieu? Kudu kumaha? Ya ieu mah teuneun deui atuh. Nyaah tuh duit sakieu. Heueuh nya lumayan urang oge hayang pan jadi mamala meureun ka didinya. Nuturkeun deui. Geus aya mah teuneun deui. Sim percaya sabodo teh ada rek percaya syukur teu kajian kopae. Lain tiba baheula di zaman orang kita segede kieu. Can pernah orang ningali jelema maot kena mitos gara-gara mitos. Heeh, ayeuna mitos pan ayeuna mah meureun zaman geus beda deui meureunan. Sabodo teh gitu rek percaya saperda syukur. Sok bro, syukur mah kana teuneun deui ngabejaan. Rek teuneun moal. Nyaah. Sabodo teuing sok bro ke. Iya. Ayeuna ka maneh nu nutur. Kata keluarga maneh, anak maneh, ke famili maneh kabeh bisa jadi tumbal urang ngabejaan we. Iya teh duit aya 20 juta na, Cek. Sabaraha? Aya 20 juta ieu duit. 20 juta. Dihitung ku urang. Daripada ku urang dibikeun di tempat tadi, dibalikeun tempat tadi. Kajen kene urang nyangan jelema pinter we lah. Paling ge bayar 2 juta aing mah. Kop bae kumaha maneh we kop. Rek kumaha oge juk. Aku mah aing lumayan sakieu mah. Saya kene kana mitos mah sabodo teuing heg rek kumaha di dinya we ayeuna mah ngabejaan geus ari urang mah. Teu percaya saeutik. Lumayan sakieu. Urang mah sok palalaur kitu jadi kana jadi naon mamawa. Tong mau mitos we lah lieur aing mah. Geus Kajen. urusan aing ieu mah. Kumaha di dinya we ngabejaan geus aing mah bodoh Naon kudu dibalikeun deui nya aing duit sakieu. Kumaha aing we duit sakieu. Nek belikan motor, kita beli motor tadi aing kita balikeun deui. Nah, jelema pinter kemana nya? Nanya ke saha gitu. Naon eta? Anjing. Juri kapan naon bieu? Aduh, capek. Jurik lainnya tadi teh. Iya, naon eta? Bang. Boga kenalan orang pinter tuh. Kunaon? Jika anu nuturkeun urang
Tapi lah. Udip lah itu. Anjing. Bogat. Mana tuh ieu? Bogat tuh kenalan orang pintar. Eueuh, urang teu boga. Terus urang kumaha atuh ieu? Eta mah teuing mana we urang mah teu mimiluan. Dibere ku urang gope mah. Urang mah eta rokok urang atuh. Menit koret monyet. Urang mah nyaho. Kurang oge ulah kitu mana bejana. Sayang urang teh. Sejuta lah sejuta. Mung sayang aing. Terus kumaha atuh urang ieu duit. Cek urang ge naon? Labok we ku sia anya teu pipiluaneun. Labok tahakan ku sia. Kumahanya. Mah pinter aing bingung ke saha. Balikannya Naon eta? Ya bah orang balikan deh bah. Ampun, di artosna taruh di bah tempat nu tadi. Ampun bah ya, abdi izin pamit punten. Ya, cek urang ge naon, Riz. Mana mah bakal diudag-udag jurig. Kepercayaan mana mah Yo, cek 10 juta doang, cek. Hasil Heeh, hasil. 10 juta. Lumayan apa? Oh, siap. Ya. Kasih lah. 200 di hasil Oh, 200 dia. iya tuh. Cek lah. Let's go.